tajing sieunan tah. Aduh Bu, kalau seminggu lagi udah bahaya ada ini mah. Bahaya. Jabah heula mah ngalahirkeun teh aya nu 7 bulan. Aya nu 8 bulan, aya nu 8 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Digedog ku madu kuning ieu mah asalna 12 bulan keun tenang bae neng, jadi kalem tenang. Si indung teh tenang, ulah khawatir neng. Ieu asalna 12 bulan keun ieu nu kos kieu mah geus karagap ku mah teh. Jadina nu 7, nu 8, nu 9, nu 10, nu 11. Iya mah 9 bulan. Wah, kalau seminggu lagi enggak ngelahirin, udah enggak ada tanggung jawab dah. Pokoknya calingan ini mah. Apa eta geus teu beres eta kos gitu. Aduh, lain dingeunahkeun. Tapi keur tahun sekitar 2000-an mah masih ngeunaheun keneh. Ngeunaheun teh kieu. Sup ka rumah sakit Muhammad. Periksa, waduh, ini ada kendala nih. Pilih antara 2. 1 sesar, yang kedua ini disedot. Nah, pembiayaannya kalau sesar sekian, kalau sedot sekian. Inti untuk menyelamatkan lantaran ini mah bener-bener jelas tuh keberadaannya begini. Dijelaskan tahun 2000 mah. Pilih, oh yang ini sedot aja, sedot aja. Salam. Tuh, nomor kahiji. Nomor kedua, lantaran suamina deka luar negeri patali jeung tugas pemajikan anak hamilna 8 kakarak mer 9 memang encan waktuna tapi sehat salakina engke di luar negeri mungkin di Mesir di Yordan di Arab bakalna lila 3 tahun hayang gegeraan neuleuh anak patali jeung tugasnya anak datanglah ke bidan konsultasi bisa dipercepat. Nah, dikasih perangsang dengan cara medis anu hebat, kurang kumaha hebat di urang mah. Bisa hanya beberapa menit keluarlah berosot. Ini hasilnya. Masih kena rada jaladut rada. Tahun sakitu keke nyaho. Atuh, pan kula pernah bergelut di bidang eta. Aduh, boga dulur kula. Tatali jeung salakina tugas ke luar negeri, konsul lah ka kula kiai. Ieu teu bisa henteu, mesti tugas di ka Mesir ieu. Di ditu bakal 3 tahun, pemajikan hamil. Kakarak 8 bulan, asup 9 bulan, tapi sehat. Andai kata dikaluarkeun, hayang neuleuh anak supaya ngeunaheun kan berangkat ka ditu. Meunang teu meunang cek kula. Coba jangan dokter nu jujur. Hitung dokter anu. Dokter anu rada jujur sih atau mah rada. Malah bedakeun ngaranna rada, guys. Ayo coba konsul. Bisa, Masya Allah. Udah. Asupkeun ngajero kaluar, teu kebal kaluar. Ya Allah ya Rabbi. Naon salahna atuh make kararitu. Jam murah biayana. Oh iya mah. Waduh. Kalau enggak disesar. Rumah sakit nggak kebayar. Bangunannya nih, engkau yang harus bayar. Mau dijelaskan kan seperti itu. Nganti jelaskan. Mantak direktur rumah sakit, anu sangat bertanggung jawab terhadap dosa-dosa para dokter-dokter. Sebabnya anak menghitung. Berarti pembiayaan tahun ini kurus sekian, pembiayaan sekian, harus mendapatkan pasien sekian, dan inilah pasien harus ada penekanan-penekanan untuk mengejar target tahun ini, tahun berikutnya untuk sekian. Untuk direktur, anu bisa seperti eta, naik deh, bisa bila perlu terus-terus jadi direktur. Lamun kurang bisa mengejar target, sekali doang jadi direktur turun. Tuh gitu. Untuk kula juga rinan gelah, boga rumah sakit. Dibikeun gua rumah sakit betah aing kos gitulah. Kos karar itu lamun deuk dijelaskeun. Nah ieu bakal warna pae. Hirup. Kemudian sababaraha jamnya na hirup terus pae halal domana. Wa in mata hina kharaja lamun memang ieu orok dianiaya indungna sarwiti hamil 9 bulan dianiaya 9 7 8 9 terserah
kemudian akibat dianiaya baik melalui ancaman disingsieunan depresi keluar anak atau dirogahala ditinju digebuk dianiaya keluarlah orok atau diantep di penjara di kamar sehingga keluarlah orok orok mahina kharaja waktuna keluar ieu mah jelas-jelas padiatu nafsin berarti sarua jeung ngabunuh odama alamu atau begitu diperiksa ternyata memang orok teh luka sebab anu ditinju beteung jadi beteung si indung efekna ka bayi dama alamu atunyana hirup mah hirup atau apa ngan aya kanyeri akibat penganiayaan fadiatun nafsi sareng membunuh ya Allah kuari kumaha lamun sarwiti anu hamil dianiaya barang borosot anakna dua nah ieu penganiayaan terhadap sarwiti nu aya bayian bayina kaluarna dua iya kapan kudu ganti yakni guru teh awak-awakan nah eta teh dua kuari mah kumaha walau alqat lamun ngalahirkeun janina ini dua guru tani dua sarua ayadan atawa leungeunna doang guratun hiji wa kadzalamun kitu kene nu kaluar teh daging kimpol nah iya daging kakarake segede jempol tak biasana eta teh di bawah 6 bulan akibat dianiaya si indungna keluarlah eta si daging di jero rahmi ieu kan kudu dikonsultasikeun ku ari maka ahli kandungan bidan dokter lama kuduna ka madukun qabil ngaranna jituan madukun sebenarnya jeung USG teh jituan madukun nu hebat madukun mah ragap bikang ieu mah neng bikang emang anak embe awewe ai di Sunda mah beda lamun bikang anak embe berarti anak bawa bikang ngaranna lalakina ngaranna jalu tuh lamun ka jelema mah oh ieu mah awewe gitu kan di urang mah anak bikang anak jelema bikang anak kotok bikang ka geus tahapan-tahapan ka pamajikan kiai ge ai bikangna kiai ka mana bikang bae masalah masalah eta ge deres bikang coba karawa kidang ewe kiai ka mana orang merikak bulu ngadengen lagi. Atuh biasa bae itu memang bahasa ieu masalah. Eta teh tina cewek meureunceuna dipikeun jadi ewe. Geus kitu bae urang rawa kidang mah tuh. Masalah. Laki bure ewe heula. Kalau lamun kadenge kurang Bandung mah nanaonan teh, teu nanaonan anu bahasa aslina teh kos kitu. Masalah. Itu tuh nu make tiung beureum. Itu bikangna kiai. Geus cenah geus kos teu boga salah teh gitu. Biasa bae. Kadenge kurang Tasik mah budak percis anak embe tah. Garwa kiai, istri kiai deres. Atuh teh di Tangerang mah. Kesel kos kitu teh kesel. Mending bahasa urang bae. Abah sia ka mana? Asal seubeuh hate urang. Seubeuh. Oh abah keur hes, geus antepkeun hes. Biasa bae. Ari di Bandung mah lain. Dupi Rahman nuju ka mana? Begitu kan. Oh, nuju Kulem. Oh, Kulem. Urang mah diajak ngomong gitu, aing kesel. Boh aing mah ngomong kos gitu kesel, teu seubeuh aing mah. Atuh geueuran bahasa urang euy. Da ka marana sia? Da ka pasar Kemis. Oh, ka pasar Kemis. Heeh, nah satu. Aing ka pasar Kemis. Ngeunaheun tungguan aing sakeuleung. Ngeunaheun asa seubeuh urang. Bahasa wetan mah bade ka mana? Bade ka pasar Kemis. Oh, bade aya naon gitu kan itu. Anu ngiring sakedap antosannya. Aing kesel. Geus sia bae geus aing mah aing lah.
Ini mobil ngobrol lah bingung aing geus kitu mah. Geus siapa bari siapa ka ditu. Laleuleus. Biasa nu hogaguan deh, bere nu kos kitu teu ngeunah. Coba orang Bandung ngobrol jeung orang Bandung. Semua. Begitu gol begitu. Sarujud asan deui budak. Moal kebal ge sujud dia. Eta parahyangan baheula, parahyangan guari basarua bae. Angsongkeun konsultasikeun ka madukun. Madukun teh leuwih jitu jana mah ragap. Oh, awewe neng ieu mah. Oh, ieu mah pamegat geus nyahoeun nyana. Kontek gedeg. Ieu mah 7 bulan neng. Ieu cecek bidan mah cenah geus 87. Kajian hukum mah ge bohong tong bidan. Cenah teu ngitungan bidan mah. Ieu cenah dia itu mah 7 neng sing yakin ka emak. Nyawan madukun mah. Sedaya ka dieu na eta tah. Ieu teh tereng ngalahir neng tah. Ke mamalikeun di gedog. Tah. Geus geus lempeng geus mun cara bom geus tinggal ngajegur bae. Pisan madukun lo masyaallah. Rapi. Pada taqwabil mah urang nganyahokeun anak sahabat ge penting nyaho coba madukun nu jitu baheula ieu orok saha coba ieu ya di dieu dileuan ieu na teh 1 2 3 4 oh iya deuleu urat ieu na set deuleu urat sukuna coba nyi anu ieu kajian kuku make kadinya geus teu kudu make getih-getih di taqwabil teh jago kos kitu baheula mah kos kitu geus teu kudu hese-hese mentek urang keur leutik teh jeung makolot bari diuk we coba nilai jeung cinggirna pengki tutut cenah tutut bagus itu bahasa tutut di dalam kadina aduh ieu mah bener ieu sia lamun boga duit senang ieu isada makolot ya Allah ya Rabb. Tapi itu beneran, kula tuh kumakola saya, siapa cenah bakal ngelebara lampahan anak bener. Aya deui hiji ieu teh kurang cenah bakal ngelam bener. Dan lain sebagainya tak eta qawabil min jumlati ilmu baheula diturunkeun ka anak incu kuari mah lantaran nyarkel HP. Teu kaburu. Baheula mah aya bae anu endek ngalamar. Mana lalakina eta? Ulah. Geus diulah. Sok itu bagerna sok itu kasepna ulah geus kolot baheula nyawan jasa ulah jeung anak urang silidik urang kunaon ceulina leutik kolot baheula mah kos kitu emang ceulina leutik temang mun ceulina leutik jelema mah ieu na bakal leutik sasalama ge mahal boro-boro mere sasalaman ge hese jadi eta bang kudu kitu mah ngaranna merepet dur-dur pet aku eta kolot almarhum tu abah doyong masya Allah nyawan jasa asal sagilek ge ulah eta ceuli leutik sasalaman ge deuk bere kumaha pan aya nu gede mah ceuli gede mere mah henteu ngan sasalaman ge geus tegap tapi lamun leutik ceuli coba ge sasalaman komo kata rajang ku urang wetan hese mahal sasalaman ayo urang Tangerang mah pegat aing ieu eta kadeuleu ceuli irung sifatan-sifat nyawan ieu minju ieu keur carita qawabil tetebakan urusan sifatan qawabil ngaranna ibongan aya di dieu qalal qawabilu nah angsongkeun ye daging ka qawabil zat kunyana ditingali ulah salah bae ngangsongkeunan bisa dipasangan pakong bisa sial jawa tapi eta aya nu bloon jelema urang Ciamis masang pakong teu menang-menang ya beneran ieu mah ieu mah carita dongeng beneran ieu mah geus diitung teu menang bebeakan diajaklah Zarah ka imah guru kula nyana milu
barang milu di luhur imah guru teh merek pasangan sih gue sial tuh orang Jawi blon gue jadi dicatat aja langsung balik pasangan menang waduh kebenaran jasa ceknya bener kiai imah na bae di luhur haju menang bae qala al-qawabilu fi suratul ghafiyah nah dina daging ieu teh aya rupa anu samar nu can kadeulean mun dideuleu ku mata ieu mah teu kadeuleu tetapi lamun dideuleu ku mata batinnyana sesuai jeung pengalamannyana ilmunyana nyana nyaho oh ieu mah pilalakieun sanajan diomong ku kumaha ge urang mah moal paham tapi nyana mah paham qabil ngaranna ieu tak ka dieu ieu lalaki kajun ku kumaha ge ieu mah lalaki cekna ieu hiji atau ieu pijelemaeun kan aya daging teh daging leuwih aya daging teh ieu teh daging teh sakadar daging teh kitu model tumor atau daging teh dan lain sebagainya atau ieu memang bener-bener daging anu titata tadina cai mani berubah jadi daging qabil nyahoeun lain sadaging-dagingna can geus sakitu gila gitu laguna bakia latuswiro andai kata anjeuna nyarita bahwa cak manehanana ieu teh augulna ngomongnya na lamun ieu orok sabulan deui bae teu kaluar daging niscaya bakal mangrupa nyahueun tanya nama nyahueun da iyalah andai kata aya seorang wanita dianiaya kemudian keluar daging tersebut angsongkeun ka qabil ahli taroh tentang perhamilan nyana nyaritakeun bahwa ieu bener-bener bayi nu sabenerna mah jeung ieu teh lamun diantep seminggu deui atau sebulan deui bakal ngarupa andai kata keluar daging ditebak seperti itu tetap katempuhan tanungan nyayana naon si guru wa hiya abdun wallahu a'lam